Ya Allah, hirup teh kieu jeung kieu we, pagawe teh nguseup jeung nguseup. Rek liar sieun kolorna. Aduh, kudu kumaha atuh nya? Nguseup jeung nguseup ngapoe. Duit mah da kudu boga, kudu liar ieu teh. Liar aya liar. Pan di lockdown ayeuna mah. Aduh, pusing sirah teh. Ya Allah, kudu kumaha atuh nya hirup teh? Ma? Naon, Pak? Aya kopi teu? Boro-boro kopi budak hayang jajan. Keur melah ya eueuh mah, da kumaha deui urang hirup teh da teu kabeli kopi acan, kopi gese ayeuna mah aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ari mana Bing? Sapa poe ngan saukur ngurus useup we jeung useup. Naon deui itu ayeuna mah? Kagawean urang mah. Nguseup jeung nguseup we. Ngopi ulah kopi. Kabeneran. Sugan boga kopi atuh di dieu. Aduh, tah anya mawa tas teh lain saukur bangke hayam wah. Sip, ana mah ngopi lah urang. Tah, ieu ka bawah tah bisa hayang jang eupan. Ting naon aya eta? Ieu doma dibawa ka dieu. Doma. Oh, bumbang. Nanya ke ai soib urang si Ibad ka mana teh jelema teh? Kan setekat tempo ke suap we. Ting urang ge da poe ayeuna mah teu ningali, biasana mah sok heueuh we datang kitu tah ka imah kitu tah kan saukur minta kopi-kopi unggul oge. Poe ayeuna mah. Tapi kayak biasana mah sia tah mun teu di warung di saung. Sok ngahayal sia teh mah ngahayal hayang beunghar teh, hayang kawin deui teh, biasana kitu sia teh mah. Heeh, si Ibad mah. Jigana mah kitu, jigana ayeuna mah tempo ka saung. Ayo. Jigana aya di saung bangunan mah. Ya satu beresan lah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Damang. Aduh, gagah si Wah eta. Si gadek main po, tapi anu dibawa pacul geuningan eta teh. Lain, Bah. Ka dieu teh kieu maksudna teh urang teh rek ngajak gawe. Sugan Abah lonang. Gitu maksudna teh ka dieu teh. Ari Abah mah lonang mah henteu, ngan botak hungkul lain bolenang. Oh, gitu. Ai masalah eta mah hayu wae jeung Abah mah. Tah gitu maksudna teh lamun satuju. Tah diparengkeun cager urang gawe ayeuna. Siap Wah, masalah nu kitu mah tong lebat catur, tapi urang kudu loba gawe. Tah eta. Urang laksanakeun Wah, eta mah Wah. Bandar eta. Aduh. Ayo tuh ah. Urang berangkat ayeuna. Siap, da bagi kudu dandan heula meureun eta mah jadi kituan urang saragamkeun we engke bade ditu. Nah, bari dandan heula ka jero. Sok. Siap atuh kan kudu ganti heula baju ari kieu mah. Da kawan wah sakedeung nya mah nya. Ya. Heeh, ke kurek dandan heula lah. Enak mah geus siap enak mah. Ganti baju pan urang ke seragam. Ayo siap. Siap.
mana teh mah. Enggak sama nya nyuling wae wah kami sama. Bingung urut teu Bingung boga, kunaon, urut Bat. boga, duit teu boga. Ya mah. Lain mana teh bisa gitu sulingan? Teu bisa. Gaya sama sulingan. Ketepel naon ya. Aduh, ampun ini. Soalnya bener nyuling teh. Joget kayaknya. Oh, tiupan. Ngalamun wa, dia teh kejaga ke ngalamun naon dia teh. Pikiran duit teu boga. Usaha tuh. Usaha ka mana zaman ayeuna teh kolona. Ngusep pas urang, ngusep pas disukan, ngusep we itu. Oh, jadi duit ngeusup oge. Ah, sarua. Aduh, iya jeung lieu ya. Jangar aya. Ngarai nama. Oh, nyata. Ya siwa tanya. Siwa. Wah. Ka mana, Wak? Kenapa nih teh? Ngalalumuk wae ka sebukututan. Iya, diajakan ku Siwa, diajak macul yo. Ayo ah. Berangkat. Ayo, Wak. Ayo. Si Opin. Rese urang gawe kitu ka dieu. Anu mah kieu ya urang eta kasih uang eta kalapa. Kumaha? Ih, atuh kamar ge naon cek urang wa. Siwa geus kitu. Ngamak geuning kanyahoan. Apa nih kamari mah pan geus ngomong si Uwa bahkan cek si Uwa teh cenah ninganan harita. Rek bae cenah asal bebeja nu nyobaan kumaha? Salahna dicoba. Yuk. Ya hayu lah hari kitu mah. Ayo. Berangkat. Pas haus saya minumnya. Ya. Mana itu? Sok wanita. Mau bingung lah sampai ini buat. Wah, nyata kalapa teh, Wak. Sia kamari ge. Naon dia rek ngalah kalapa aing teu bebeja. Ayeuna bebeja hayang dibere sama ku aing meureun. Eueuh sia. Bararik eta ngaganggu we aing keur gawe. Kamari marek mere cenah teh enak pelit, koret, pelit, capcay tuntut kasiran. Kan itu sia marantog aing keur husu ya maracul Gua mah waduh. Kumaha tuh? Enak. Geus, timah balik. Ayo lah. Balik. Balik teh. Ya, balik. Jauh-jauh deh kali nyamperkeun si Uwa. Ini mah kieu lah urang anggawen kumaha? Wani teu. Aduh deh kali. Urang jailan ti urang kumaha? Wani naha deui sok lah. Ayo lah yang spesial kieu mah urang mah. Sosok urang ketepel. Lu mana yang bawanya? Mawa eta. Ade bener badah. Sip lah. Kali-kali mah heueuh lah kudu dijailan. Keneh lah. Klot-klot oge lah. Nama sok lah. Yang tepatnya eta. Iya. Jangan bungkun. Ayo. Mana? Ayo. Hebat buru-buru keluarkan kata pelna. Iya wanita. Hah? Wanita? Mau ming lah. Aduh. Buru tahu orang mah. Jangan atuh batu mana? Di batuna. Buru. Ulah tuh. Nah, we ngabeletok bah kana cetok urang. Gerak ku juri wayah kieu panas poe teh. Ereng-erengan. Kenapa? Nah, euy. Amak-amakan sih. Ih, sama. Buru. Oh. Ieu mah batu, ieu mah lain. Jelema ieu mah yeun ngaledok. Amak-amakan. Bari kukulunuk di tempat. Bari kukulunuk tempo. Amak-amakan. Kukulunuk. Ningali wa, Batu nya. batu ieu mah wa.
nasaha manusia nah itu tega-tega teuing make maledo gua anu turunkeun lah mah saat ini lah kagok ieu mah kagok kanca lah ieu batuna ding sekali deui bing awas bat sekali deui we Manusia batu. asa mana manusia mana Wah, manusia nu tadi teh. oh ada dapuran cau Wah, urang wah. Dah si walabu. Ya dong. Aduh, aya puas ada kitu mah euy. Nah, sia. Beunang sia. Aing mah lelek barudak keneh aing geus aki-aki oge sia. Beunang sia eta mah. Mau kedua aya corona geus wae mah ngalumuk lah kos. Kos bubututan. Bubututan. Oke. Aduh. Cut dulu ya. Aku naon eta? Tuh beunang euy cetokna saudara-saudara. Aduh, enggak bait time. Gagal. Batuna eueuh deui. Sabar wanya. Aduh. Aduh. Ah sih, Mas. Aing kadupak.